Aduh, Sar Mujib ka mana euy? Di kamari di teteangan, teka penak-penak. Padahal di kamari si Abah teh di teteangan teh. Sar Mujib atuh di lemur eueuh. Sugan kebon dia gitu. Ah, bener itu sih. Aduh, guys, Kangko tuh dudut. Ciliji tuh. Ah, uti udah, wes ya aing mah. Si Mujib bau. Ayo coba telepon. Ah, bener tak iya ya. Ide ya. Budak tuh. Ih. Kumaha tim teh? Mujib. Bisa lah di nelpon deh. Sedang berteman. Halo. Halo Ujib. Ini dengan duduk white coffee anjir. Head kopi siga iklan wae ini mah. Aya beja. Kamari teh galau cenah. Dah. Ulah galau atuh. Eta geus hubungi nomor anu kamari kurang dikirim nih Mang. Oh, siap. Gampang. Siap. Ini sudah galauan lah. Nah, Oke. Pun galau segala ampun. 2 jam kemudian. Pak Ustad, Woi, sanes ku zaman ayeuna mah riwangnya pergaulan teh. naon itu? Pan ieu ini asa barebas teuing nya zaman ayeuna mah. Mata katuna mawi ulu botak tinggal awi. Anu penting mah ulah ieu teuing lah. Tong kabawakeun arus daya pergaulan zaman ayeuna mah, ku zaman ayeuna mah teu bisa dihalang-halang. Heeh. Da geus kudu kituna meureunnan. Asa geus teh ka dieu teh euy. Geus tadi ka dieu teh euy. Jadi gaul teh kudu pilih-pilih. Geus ku zaman kiwari mah geus loba wah, lieur pokona mah. Kudu bisa milihan deh pokona mah. Gaul-gaul teh. Bah, itu teh apa? Oh, jadi abah rek ka mana? Nah kadir deui. Jeung abah ya di dieu. Next. Ayam sekolah. Hah? Pokoknya mah kitu, maneh lamun rek ngaji, naik sakola-sakola, lamun rek ka diskotik, Kali cuman tuh gitu oke. balik deui atuh terjadi gitu. Dosanya. Dosa tuh. Geus tilu balikan ya teh ka dieu. Baik dibalik ka dieu nya anehnya euy. Ada ieu di euy. Jangan.